Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamiarsa sareng sim kuring di channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna sim kuring baris medar dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Nganjang ke Alam Lain bagian kedua. Pamiarsa carios ieu diropea ti dongengwingblogspot.com. Panuhun kanu parantos subscribe di ieu channel, anu teu acan mangga diantos subscribe-na, like, share, komen sareng dihurungkeun tanda loncengna. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang awitan dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Nganjang bagian kedua. Disaprak ngalaman kejadian aheng anu teu kahar ti kupikiran kuring ngrumasa bodo. Meunang sabaraha poe mah awak teh rada lungse. Tapi rasa penasaran teu bisa leungit. Nah eta teh ngan ukur ngimpi atawa bener-bener kealaman. Kuring teu wani betus ka pamajikan, da pamajikan mah keur mah borangan jeung epes meer pisan. Pamajikan teu boga curiga. Geus 3 poe kuring teu ngojek lantaran kuring harita api-api teu ngareunah awak. Pikeun meakeun kapanasaran, 4 poe ti harita pabubeurang kuring indit deui ke Ciburial, tapi bebeja ka pamajikan mah indit ngojek. Teu loba nyimpang. Sanggeusna ngaliwatan Cepanteuneun potong jalan langsung ka kampung licin anu saterusna nuju ka Ciburial. Teu kungsi lila kuring nepi ka Ciburial, tapi nu matak heran teu manggihan jalan cagak sanajan geus nepi ka Palebah Sirah Cai. Jalan teh es tuningan hiji eueuh piliheun. Ah bener ngimpi meureun ceuk hate. Tapina ngimpi teh mani asa nyaan jeung karasa pisan capena. Asa ku araraneh kuring weleh teu ngarti. Sanggeusna yakin yen palebah dinya teh eueuh jalan cagak, waktu kuring geus gilig rek balik deui, tapi panon masih keneh nuju ka tempat anu kira-kira pernah jadi jalan cagak. Barang disidik-sidik katempo aya jalan satapak nanjak ka luhur. Ari itu naon? Cek hate kuring jadi tagibur. Sajongjonan mah kuring ngadon ngajanteng. Palebah nama bener kira-kira didinya, tapi piraku jalan satapak. Ingetan jeung kanyataan asa teu nyambung, bener-bener ngahudang kapanasaran. Motor diparkir di jalan, kuring leumpang nanjak ka luhur ngaliwatan jalan satapak. Ah bener jiga nama ngan ukur ngimpi da gapura jeung pendopo teh eueuh, komo deui imah mah cek pikir. Jalan satapak nu kaliwatan hieum ku tetangkalan jeung loba jukut riut anu ngaroyom ka jalan matak hese ngalengkah. Sanggeusna mapai jalan satapak handapeun ki hujan manggihan rohangan anu rada lega jeung batu gede anu ngampar. Sigana cahaya panon poe oge hese tembus ka palebah dinya mah. Luhureun batu pinuh ku lukut anu hejo, katempona rapih jeung bersih bangun aya nu miara. Teu jauh ti batu gede palebah handap manggihan tutunggul. Sanggeusna disidik-sidik tetela kuburan anyar. Boa-boa malam Salasa kamari teh bener ka dieu. Tapi
Lamun nya mana nu lainna cek pikir. Rungkun nu aya di dinya kukuring disingkapkeun. Breh, katempo. Aya 3 batu hideung ngajajar. Kaayaanana sarua jeung batu gede pinuh ku lukut. Lamun kieu mah bener lain ngimpi. Hate jadi yakin. Ngan ayeuna mah awak teh karasa ririakan jeung tuur rada nyorod-cod. Kapanasaran, kareuas, kasieun, campur, pagalo, jeung saawak-awak. Ngadadak kesangan. Geus kitu mah terus we buru-buru balik. Disaprak kajadian eta, kuring jadi borangan. Tapi tetep pamajikan mah teu dibejaan. Kabeneran, boga nini sok jadi pananyaan batur. Atuh puguh we, asa manggih pamuntangan. Aya naon Jang? Tara-tara ti sasari. Kumaha cager? Nah gening sorangan wae. Nya kamana ari si Nyai? Si Nini nanya waktu kuring datang nepungan. Nguhuni si Nyai mah nuju ka Posyandu di piwara ngabentosan Ibu Bidan. Jawab kuring. Syukur ari calager mah. Nah teu ngojek Jang? Si Nini nanya deui. Ah, henteu ni. Ayeuna mah nuju pre heula. Gaduh naon ni? Jawab kuring bari terus nanyakeun kadaharan. Susuganan aya capek-capekeun. Naon atuh? Nu asak mah ngan ieu ye. Bari terus nyodorkeun bubui sampe anu handeup keneh. Sanes ni, ari Mang Jasim ngali ka mana? Kuring ngamimitian nanya malapah gedang. Si Nini teu langsung ngajawab. Panonna mencrong ka kuring jeung halisna rada kerung bangun anu heran. Ka pangangonan Jang? Nah aya naon make nanyakeun si Jasim sagala? Si Nini malik nanya. Pedah we cenah saur Nini kapungkur. Mang Jasim kantos pependak sareng eyang tanu. Upami tiasa abi teh hoyong naroskeun kumaha kajantenanana. Kuring ngajelaskeun maksud hayang nepungan. Bejana mah kitu. Tapi teuing bener, teuing henteu. Jawab si Nini terus nyang hunyar da palupuh. Aya naon kitu? Atawa ujang oge panggih jeung eyang tanu? Si Nini nanya teges pisan semua anu panasaran. Saterusna kuring terus terang nyaritakeun nu kungsi ka alaman. Si Nini ngahuleng panonna mencrong ka pantu dapur anu muka. Ketempona siga nyawang zaman ka tukang. Jang, Pokna lalaunan. waktu Nini masih keneh budak. Nini kungsi ngadenge ti Aki. Meureun maneh mah kaitung bao. Neruskeun caritaanana bari tetep panonna nempo keluar pantau. Kuring ngabandungan kalawan Daria. Cariosan naon ni? Cek kuring. Heueuh, eta eyang tanu tea. Jawabna pondok. Nah, kumaha kitu saurna? Kuring nanya deui. Ayeuna mah giliran kuring nu heran. Samemeh nyarita deui, si Nini ketempona narik napas jero pisan. Sabenerna mah eyang tanu teh urang pakuan. Manehna teu bisa balik deui
lantaran pakuan kabururungkan. Si Nini mimitin rangkeun. Kek heula ni. Ieu teh mani asa tebih pisan. Sakaterang abdi upami telepat ye. Pakuan mah sajarah Sunda zaman Pajajaran. Nah, ari bau terang di mana? Kuring motong carita. Lantaran rada leuwas. Nabet nyabit-nyabit ngaran pakuan sagala. Hampura Jang. Nini can pernah nyaritakeun asal usul urang. Dan Nini teh sabenerna mah teu berat nyaritakeunana. Rumasa da ayeuna mah kahirupan teh batan sakieu. Kadua Nini teh keamanatan kujnatna uyut maneh. Omat cenah barudak mah ulah rek dibejaan bisi nyerieun hate. Keun we sajarah lalakon urang mah urang tutup nepikeun ka dieu. Kitu cenah pokna teh. Si Nini nyaritana dari pisan bangun anu nalangsa. Kuring ngabandungan jeung timbul rasa penasaran. Tapi teu nanya deui lantaran pananya kuring masih can dijawab. Bau maneh nyahona ti akina jeung pernah oge dicaritaan ku dalam bupati. Diterangkeun jeung dijawab kitu teh kuring tambah penasaran. Nah, geuning kitu. Nah, aya naon sareng dalam bupati? Kuring nanya deui. Teuing atuh. Nini oge kurang ngarti palebah dinya mah. Ngan nu jelas mah bau maneh mah baheula remen diulem ku dalam bupati. Da cenah mah masih keneh rundayan ti pakuan anu masih keneh aya raratanana. Si Nini ngajawab rada panjang. Ngan hanjakal siga loba anu ditutupan. Akhirna kuring balik deui ka pananyaan anu aya patalina jeung pangalaman kuring nu sarwa aneh. Ni kumaha cariosna eyang tanu teh? Kuring nanya deui bakat ku panasaran. Kieu sabenerna mah Jang. Waktu kerajaan Talaga geus rungkad. Rakean Tanumaya jeung pangawalna Wirabumi lunta ti pakuan. Maksudna rek neangan laratan nu jadi adi nu kungsi diangkat jadi senapati di Talaga. Tapi hanjakal sanajan geus usaha bebeakan oge nu jadi adi teh tetep teu kapanggih. Teuing gugur waktu perang jeung Cirebon atawa kadese terus kabur ka Galuh. Akhirna peunggas harepan jeung katurug-turug meunang beja yen pakuan di Rurug Banten. Waktu ninggalkeun Talaga manehna diiluan ku Manasih turunan Menak Talaga nu geus tumpur. Jiga nama eta nu disebut larang saketi teh meureun. Si Nini eureun heula nyaritana bari panona tetep mencrong keluar panto siga nu jauh panindeungan. Keke sakedap nih kumaha patalina sareng rancakalong atanapi dayeuh luhur. Ceuk kuring teu sabar. Pan ari ti Talaga ka Pakuan teh lamun nyokot jalan Sumedang ngaliwatan Rancakalong. Tah harita teh waktu geus nepi palebah Rancakalong
kabeneran amprok jeung pasukan ti Pakuan anu dipingpin ku Jaya Perkasa jeung di bejaan yen Pakuan geus runtag. Atuh puguh we rakean Tanumaya teh teu bisa balik ka Pakuan. Anu saterusna ngilu bareng jeung Jaya Perkasa ka Kutamaya. Sinini neruskeun deui caritana. Ari dayeuh luhur kumaha ni? Ceuk kuring. Ari dayeuh luhur mah baheulana tanah kabuyutan, tempat ngancikna Dangiang Sumedang. Ngan sanggeusna kajadian Harisbaya pikeun yang hareupan serangan Cirebon, dayeuh Kutamaya pindah ka tanah kabuyutan. Nu saterusna disebut dayeuh luhur. Tapi ari rakean Tanumaya mah teu ngilu pindah lantaran manehna mah teresepeun kana perang. Antukna milih jalan sejen nyaeta tatapa di suku Gunung Tampomas. Kitu sakanya honini mah biasana lamun tatapa sok milih tempat anu teu jauh ti Sirah Cai. Bisa jadi Ciburial teh baheulana tempat tapa eyang Tanu. Sinini ngajelaskeun pamanggihna. Kuring ngahulang rada lila. Boa-boa kajadian nu kaalaman teh bener-bener aya hubunganana jeung keterangan Sinini ceuk pikir. Jang, kunaon ngadon ngahulang kitu? Keun we da biasa nganjang ka alam gaib mah. Meureun ujang teh keur kawenehan. Anggap we tas nepungan karuhun. Sinini ngupahan ngabangbrangkeun ka hariwang kuring. Untung we ujang ngagugu waktu balik teu ngalieu ka tukang. Sinini neruskeun caritaanana. Naha kumaha kitu ni? Tembal kuring panasaran. Heueuh, lamun ngalieu palang siang boa bisa balik, boa henteu. Jawab Sinini matak pikareuaseun. Nah, laras kitu ni. Kuring nanya deui bari jeung hate rada ratu. Cenah mah kitu teuing dan ini mah can pernah ngalaman panggih jeung nu gaib model ujang. Pokna teh siga nu rada hariwangeun. Jang lain ini teu sono kaanjangan nu jadi incu. Ayeuna mah buru-buru geura balik mengpeung can peuting. Dina sawatara waktu mah omat ulah wakaliar peuting. Lamun boga pangabutuh atawa barang siar pabebeurang we heula. Sinini nitah balik jeung diimplik-implikan ku pesen model kitu. Kuring gura-giru balik ninggalkeun Sinini. Saja jalan pinuh ku pikiran anu araraneh jeung katurug-turug poe geus rada nyedeka peuting. Lengkah suku digancangkeun. Tapi tetep karasana leumpang teh asal launan pisan. Teuing sabaraha kali kuring kitajong waktu ngaliwatan kebon huma anu anyar dipacul. Kasieun jeung kahariwang teu bisa leupas. Sieun panggih deui jeung nu janji rek mapagkeun. Jeung hariwang ka diri sorangan bisi kumaha onam. Tatangkalan anu katebak angin siga harirup rek ngarudag. Sirut uncuing jeung koreak patembalan siga keur ngageroan. Siga nama bakat kusieun punduk oge asa kukurayeun. Komo lamun inget yen ayeuna teh malam Salasa.
Sanajan lempang gancang, tetap karasana lalaunan. Malah jalan oge asa ngajauhan. Nepi ka imah kira-kira wanci isa. Kabeneran, pamajikan keur teu nyampak. Kuring negar-negar sorangan di tengah imah. Kabayang awewe nu kungsi dianterkeun ka Ciburial teh ayeuna keur indit rek mapagkeun. Kuring leuwas kacida waktu aya sora ngagurudug di para. Barang didenge-denge sigana mah kucing keur budak beurit. Kuring jadi samar cabak. Hate mari ngarong heap waktu ngaliwat ka dapur nempo kalangkang sorangan dina kaca lomari. Karasa pisan peuting teh menik keueung asa beda jeung ti sasari. Kuring gawena nganduak lieu dan rasaan teh aya nu kokelebatan wae. Panon dicoba dipeureumkeun tapi tambah sieun. Lantaran lamun dipeureumkeun dina sawangan masakan nempo pisan dedeg pangadegna awewe eta teh. Waktu panto aya nu muka terus aya awewe ngajanteng melong ka kuring. Sakebekan hate ngalenyap asa kabur pengacian. Awak ngeleper teu bisa ngomong siga nu kueureub-eureub. Kuring teu bisa nanaon ngan ukur kaduga ngesodkeun bujur wungkul mundur ka tukang. Kang, kunaon eta pameun teu mani pias kitu? Pokna cek nu nangtung dina panto. Si horeng pamajikan anu kakara balik. Kuring teu langsung ngajawab. Saenggeusna pangacian kumpul deui kakara kuring ngomong. Puguh ge keur teu ngeunah awak. Sigana mah asup angin meureun. Jawab kuring nyalenggorkeun kaayaan. Nah tas di mana atuh kakara balik wayah kieu? Kuring nanya ka pamajikan. Ngabantosan emak ngadamel ulen. Jawabna bari terus kakaratak. Kana laci lomari. Ah, ini aya keneh ye. Landong lepet angin teh. Bari terus ngaleos ka dapur nyokot cai kana cangkir. Obat jeung caina diasongkeun. Kuring teu nolak. Eta obat teh langsung diinum. Sugan we kasieun teh bisa leungit. Obat asup angin. Ceuk pikir. Mirsa mung sakitu anu tiasa kapihatur. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.